Kang punten upami akikah kangge pameget tiasa teu upami dicicil teu langsung ku 2 domba. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi dina juz ka-8 halaman 208. Ibaratna as-sunnatu ayya'uqa anil gulami syataini. Hukum sunnah dina akikah satu anak lelaki adalah 2 ekor domba atau kambing. Wa anil jariyati syatan. Hukum sunnah akikah kanggo anak istri mah nyaeta 1 domba. Fa in aqo anil gulami syatan, lamun masih jalma akekah 1 anak lelaki tapi akekana hanya hiji domba, hasola aslu sunnah, mangka hasil asal sunnah. 5 zakarahul musannif, sakuma keterangan anu geus dicaritakeun ku pengarang kitab. Jadi lamun hiji anak lalaki akekahna mung hiji domba, sah-sah bae geus meunang pahala sunnah akikah. Rek ditambahan deui engke hiji deui lamun boga milik, langkung sae langkung utami. Sanajan teu ditambahan deui engke mun boga milik, eta nu bareto akekahna geus sah, geus hasil asal sunnah hukum akekah, menang pahala akekah. Malahan mah saur dina Hasyiah Syarqawi ala Tuhfati Tulab, fal aqallu minaz zakari wa ghairihi syatun. Minimalna akikah kanggo anak lelaki sareng luar ti anak lelaki alias anak perempuan minimalna cukup 1 domba geus hasil pahala sunnah akikah. Eta budak geus bisa nyafaatan kanu jadi kolotna engke di yaumul qiyamah. Ngan wa aqallul kamali fihi syatani. Minimal kesempurnaan akikah untuk 1 anak lelaki mah nyaeta 2 domba atau kambing. Kanggo anak perempuan 1 kambing. Wal kamalu la haddalahu. Sedengkeun kasampurnaan yang paling sempurna nama tidak ada batasanana. Anak lalaki rek 3, rek 4, rek 5, rek 10 ge ekahna teu nanaon. Anak awewe ekahna rek 2, rek 3, rek 4 teu nanaon. Langkung sae. Salajengna saur Imam An-Nawawi, wala wulida lahu waladani fadzahaba anhuma syatan. Lamun masih jalma boga budak 2 lalaki, contona tuluy ekah anu dikaluarkeunana mung hiji domba atas nama 2 anak lalaki eta atawa 2 anak awewe eta, maka eta lam tahsul al aqiqah, can hasil pahala sunnah akikah. Lamun hiji domba atau kambing dipake kanggo 2 anak rek lalaki atau awewe, tah eta mah can hasil pokok akikah. Walau zabaha baqaratan au badanatan an sab'ati auladin awistaraka fiha jama'atun jaza. Lamun masih jalma mencit sapi atawa onta, eta hiji sapi atawa hiji onta dipake ngaakekahan 7 anakna. Awistaraka fiha jama'atun, atawa dina hiji onta atawa hiji sapi eta ekah anu 7 teh lain anakna wungkul, 3 anak manehanana, nu 4 anak batur. Jadi 7. Jaza menang, artina hasil pahala akekah. Sawaun arodu kulluhum al-aqiqah au aroda ba'duhum al-aqiqah wa ba'duhum al-lahma. Kama sabaqo fil udhiyah. Sarua bae dina pada hukum sahna nu tujuhan eta sadayana rek maksud akekah atawa tina nu tujuhan eta anu 5 maksud akekah, anu 2 maksud mayor hayang dagingna ungkul. Sah-sah bae eta akekahna, sakumaha keterangan teu jauh beda dina bab kurban. Jadi kesimpulanana sunnahna dina akikah anak lalaki 2 domba,
anak awewe 1 domba. Tapi lamun akekah jang anak lalaki mungku hiji domba, dak mampu nak mung hiji domba, eta geus hasil pahala sunnah, geus hasil asal sunnah. Artina eta budak engke di yaumul kiamah geus bisa nyapaatan. Ngan kautamaanana tetep jang anak lalaki mah 2 domba, eta sampurnana. Malahan mah saur dina Hasyiah Syarqawi, lamun leuwih ti 2 ge teu nanaon langkung sampurna. Salajengna lamun akekah hiji domba dipake 2 anak, eta teu sah akekahna, can hasil akekahna. Salajengna lamun hiji sapi dipake akekah 7 anak, maka eta sah-sah bae. Rek anu tujuan eta sadayana maksud akekah, atawa nu tujuan eta anak manehanana kabeh, atawa lain anak manehanana jeung batur, atawa nu tujuan eta anu 5 maksud akekah, nu 2 maksud mayor, teu nanaon eta ge sah-sah bae. Mugia aya mangfaatna. Wallahu a'lam bishawab.